iyalah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina, leuwih dipake ka cinta batan hartana, leuwih dipake ka cinta batan ahlina, leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna. Ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang. 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin-pemimpinna. Naca Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya. Sahaja loba nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus guru-guru simkuring di Tonggoh, mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana ku Gusti Allah. Pun besan di Kadumrak, mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasehatan ku Gusti Allah. Di Cisantri guru simkuring sadayana sami mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumna para kiai, para ustad nu hadir di dieu oge nu teu halal hadir, urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dindararaga li'la'i kalimatillah, yakni nanjeurkeun agama Allah melalui dakwah-dakwah pesantren, majlis taklim, oge berbagai cara dakwah. Sakali deui urang doakeun
pemimpin-pemimpin Islam anu nuju darara'wah berbagai cara urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna nu dina kasempatan ieu mah di luhur panggung meueus sahulu-hulu acan. Di luar mah dudu ngatur mobil ambalaya. Kajen polisi mah teu kudu muludan ka dieu ngatur polisi ngatur mobil bae. Sarua nya ge muludan keneh. Urang doakeun polisi-polisi mudah-mudahan kasalalorga. Nu bener amina asli henteu. Tentara-tentara urang doakeun mudah-mudahan ka sorga. Nu bener sia. Urang doakeun tetep sebab nu jadi polisi kadang-kadang anak kiai, kadang-kadang anak ustad, nu jadi tentara ge sarua ngan lolobana anak jawara. Lolobana. Bil khusus pisan ka kersana Abuya Aat. Alhamdulillah dina saha ieu diangkat sekaligus ku kula jadi Abuya. Eureun muludan turun deui Abuyana. Bapak Haji Aat sekeluarga urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di luhur panggung bilih teterang aya Kiai Haji Ato nu kasep urang Cisoka, aya deui Kiai Haji tukang nyeunan samin Kiai Haji Pandi, aya deui Kiai Haji ti Yogyakarta ieu ahli bidang cat. Anu asli ieu Kiai Haji Supendi AF. Selalu eksis di mana aya maulidan, aya acara-acara rajaban, embung tinggaleun. Tilok diajak ilu sorangan. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa hadir di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul ayahanda tercinta Haji Arif bin Haji Ali. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saleresna simkuring mah tara diondang acara-acara di Kadumrak Hungkul Patali jeung Besan, oge di almarhum Raina nuju Khotaman sareng pupus Patali sareng Besan. Ari di acara-acara muliana mah tara lumantak hapunten ka para kiai di Pandeglang, di Serang, simkuring mah teu nampi undangan-undangan, teu kaburu nama lain ngaji atuh naon belah pokona mah teu kaburu bae. Nah ari ieu bisa ka dieu cenah kiai kunaon kronologina rek dicaritakeun. Sabada pupus Haji Arif
abuya di bidang kadu moal kacaletot Haji Arif bangun nyaritakeun kadu urang mah boro-boro nebak-nebak kadu boro-boro urang mah teu apal sama sekali nu mantak sepanjang jalan Pandeglang kula pernah meuli kadu jeung Pak Haji Agus Pak Haji Pendi jeung rekan-rekan satolombong alhamdulillah barang dibawa ka imah anak incu geus kararetap muantep bukan hiji petot hiji buruk nu hiji ngora tinggal hiji deui cak anak ieu meureun hiji deui masya Allah atah horengan orang Pandeglang teh kelas penipu kelas kakap nipu ya Allah ya Rabb nu jelas mah lain nipu kula nu bodoh nyanana nipu atuh akur ya Allah ya Rabb pengalaman meuli kadu geus hiji balik ziarah Banten balik meuli oleh-oleh meuli kocapi masya Allah marucung kocapi marucungna luar biasa mantap jasa dibukangan 5 eusina di jerona kararas kabeh ieu batur teu beres ya Gusti Allah tah bodoh urang teh nyana meureunanan mintran urangna bisa dipinteran atuh seperti eta ngan eueuh masalah seni dagang seperti eta barang ditanya nu dagang nama ustad sakitu ge di Pandeglang mah ustadna eta sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabada maut almarhum Haji Arif setahun kemudian kenalah jeung Haji Aat setahun kemudian ngaji nyana ka Cilongok sugan kulama lalagaan ngajina mimiti pamajikanana dibawa kabeh berarti lain hiji kabeh makan isi eta mah dibawa hiji moal make kabeh mah dibawa kabeh wallahu alam sabaraha nu dikaditukeun mah 2 ye hiji sugan gulama lalagaan masya Allah ibu nage dibawa ka ditu ngaji samping eta terus silaturahim nyaan berarti ulah nanya kieu sok mawa kado tilak ulah nanya kitu ulah geus kitu we pokona mah nah alhamdulillah nyambung konsisten ngajina berarti bener henteu rek lalagaan nah patali jeung haul ti tebih-tebih kene hayang dipanghadirankeun cek sim kuring insyaallah asal sararehat bae terus aya titis tulis ti Azali meureunanan dina wengi ieu sakumaha jangjina rek ngayakeun haulan berikut maulidan alhamdulillah ku Gusti Allah dikabul ialah bentuk kehadiran sim kuring malah sarimbit si kuring teh istri putra patali alakrab sareng istrina sareng ibuna nu mantak ngiring ka dieu kan aya bisik-bisik ulah deket teuing cenah ka mah emang kunaon gitu pamajikanna 2 aduh tenang bae sih urusan kos gitu bakal lemeh nyajinya atuh malah dek mere ilmu nah atuh gedean aing ilmu kos gitu mah atuh ulah wani-wani mere ilmu kos gitu ambalaya pancena kiai henteu urusanna teh mah perusahaan ya Allah ngajina urang nyantai bae lantaran sim kuring mah teu biasa ceramah biasa-biasa urang sadugina bae
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungi ieu teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi. Ulah disangka Kangjeng Nabi teh teu hadir. Ulah disangka Kangjeng Nabi teh henteu ningalikeun ka urang. Kangjeng Nabi teh hadir ieu teh lain undangan aat. Ieu teh lain rek kehadiran simkuring atuh sapira sagede aat. Sagede simkuring komo si eta mah. Atuh ja alamat dage lain di Kampung Cilongok, lain di Pasar Kemis tah mah. Cisoka. Solear. Ieu Solear mah lain jelema geusina monyet. Tah. Malam iya hadir sakieu lobaanana ribuanana. Ieu teh kehadiran Kangjeng Nabi di kolbu masing-masing. Lamun henteu aya kehadiran Kangjeng Nabi di masing-masing jeung moal daek rek ka dieu. Moal daek ka dieu atuh tercatat di benak hati teh aya Kangjeng Nabi, janji Gusti Allah memang di diri urang teh aya nur Kangjeng Nabi. Ketika nur Kangjeng Nabi teh ngadenge ngaran Kangjeng Nabi, muka hati urang di mana nu aya ngucap-ngucap Kangjeng Nabi, di mana nu rek aya takziman, urang teh tergerak sorangan. Lain diundang ku sasaha, asli nama diundang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh ya khairoman, ya khairoman ya mamal afuna, wahai manusia nupang bagus-bagusna, nupang mulia-muliana, nupang utama-utamana, nupang luhur-luhurna. Kabagusan, kemuliaan, kehebatan, keutamaan jeung kaluhuranana bisa dibuktikan Kangjeng Nabi teh jadi langit. Kemuliaan Kangjeng Nabi jadi bumi. Kemuliaan Kangjeng Nabi teh jadi laut. Kangjeng Nabi teh kemuliaanana ngajadi tatangkalan. Digambarkan ku Kangjeng Nabi kula teh mun teh mah ye laut dijadikeun mangsina, sakabeh tatangkalan sadunya dijadikeun penahna, 7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikan kertasna, jang nuliskan kemuliaan kaula, jang nuliskan kemuliaan Kangjeng Nabi saat laut beak tatangkalan encan anggeus nyaritakeun kemuliaan Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nah apan cek Siti Aisyah, cek Siti Aisyah teh Kangjeng Nabi teh kapan Quran lempang, Quran hirup. Lamun Quran bae dina Al-Quran dijelaskan, ditulis seperti eta moal anggeus komo Kangjeng Nabi nah nu dibere mukjizat Al-Quranul Karim. Mulia amat Kangjeng Nabi, luhur amat Kangjeng Nabi, utama amat Kangjeng Nabi. Pasti kemuliaan Kangjeng Nabi lain rek nyalametkeun jelema di dunia, lain rek nyalametkeun jelema sakadar manusia biasa, lain erek ngaluhurkeun pangkat di dunia, tetapi Kangjeng Nabi mah rek jalametkeun di akhirat nu ukuranna dibeulem di neraka bakal disalametkeun jadi ka sorga. Masya Allah. Iyalah kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung urang jadi umatna kabawa mulya ku mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, aya hiji jelema masantren, geus masantren tuluy manehana ngalalang. Masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik, sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut. Ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah dipandai gelang mah anakna gede ngaradan Siti Samsiah.
atuh babari tamah nungaran ukudul juba nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandegelang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandegelang Rangkas Bitung urang Tangerang Mas Santrena teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagaan Mas Santren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan Mas Santren tadi di itu di Kiai Prawira ber ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak dek ngaji naon lah tuh di kulon mah nungaran ngaji nihayah teu aneh nungaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh Mas Santren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya ma'ani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah ka aing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari ka aing deuk ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mah encan di mana mungkin masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing Abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan Mas Santren deui sia kos kitu mah can naon tah mah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Baghdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing santren ya biasa rawa santren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun santren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak lah aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebeja deui ka bapana Abah jageuning ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teh digaji ge maling-maling kadu atuh Abah seperti eta cenah siapa teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa
si horeng iya ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bekos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorangan jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endek saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba deui nu harayangeun baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae neuleuh pejabat biasa bae malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandak nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantap sorangan bae cilina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tak kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuhna naonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abahna kaget ayo mata na ka mana
pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge eueuh taweuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jangan aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe ku ti dituna kieu bah beureun kieu maksudna mah bahaya kolot mah beureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anak dan sarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus ngalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah nahina kukula geus diselidik ka tukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ye tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi meunang isyarah ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu be cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta celi pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan
cak bapak luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidena al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu na geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah Ndeu kumaha ieu lalakona, ndeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong, batur anu ndek jadi presiden, batur luk jadi wakil, urang nu ribut. Dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari. 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat. Ya Allah. Ai batur ka neraka ge mobil, batur jabatan ai 4 juta Gusti, geus ulah milu balik jeung aing sia. Hayang aing. Tah ukuranana jeung urusanana kos kitu ya Allah ya Rabb. Horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae. Teu kudu ka gunung, teu kudu ka leuweung. Di zaman Pak Harto, di zaman Belanda lu diangkat jadi waliullah loba. Di zaman Inggris diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya. Di zaman Denmark Ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris, cerita Prancis, cerita kitu Portugis, cerita Belanda, cerita RRC, terakhir cerita Hindia jeung Arab, cerita Banten berarti cerita eta. Ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ke ayeuna Paseban teh bahasa Belanda, poci bahasa Belanda, ketel bahasa Belanda, jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda. Nah ieu teh bahasa Belanda. Ambalaya cerita Banten berarti orang cerita negara-negara anu tadi. Nah baheula di zaman Belanda aya Paseban, di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi. Cicing di Paseban berikut sekretarisna hareup paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkeunlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang nemangan saeutik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu lapanganan, mana desa nu lapanganan. Urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku Aat Paseban paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu. Ieu Paseban ngan Pasebanna baheula mah lain kieu. Paseban model Banten. Tah ieu Belanda teh seperti eta. Ya Allah ya Rabbi. Kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian. Gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi. Karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana.
jelemak wari daek diuk di dia ya daek diuk di dia lamun lain aya sidar Kangjeng Nabian moal daek terdorong tina sidar Kangjeng Nabi daek diuk di dia harapanana tetap hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi naon bae anu terjadi macet jalan bodoh teuing batur mah lain neuk muludan ya aing mah deuk muludan kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi hebat amat eta Kangjeng Nabi kahebatan Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi ieu we Kangjeng Nabi geus pada apal urang menyaritakeun berjanji nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi sinar Kangjeng Nabi datang ke perang Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi perang musyrikin Quraisy Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh asana aing paeh sahabat mah perang paeh surga tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan cicing di hareupeun imah cicing di sisi jalan maksudna naon ngadagoan iraha perang ketika instruksi Kangjeng Nabi perang bot begitu perang aya informasi salaki bibi maot alhamdulillahirabbil alamin sorga ti heula saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama kunaon maneh ceurik sedih lain kunaon teu aing nu teu heula paeh zaman sahabat urang limun ningalina siroh kahebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat teruskan ku para tabiin teruskan atba tabiin datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir sampaikan ka Syekh Muhammad ka belah dieuna diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea ari eta ku Mama Sanja ai eta ku Ki Bustomi ai eta ku Ki Prawira ai eta ku saantero kiai eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus umalandang Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten lain sa Banten kula geus carita tadi cerita Banten cerita Inggris cerita Banten cerita Portugis cerita Banten cerita di Denmark cerita Banten cerita Belanda cerita Banten cerita Arab cerita Banten cerita India cerita Banten cerita Cina Masya Allah pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil ya Allah ya Rabb anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin berangkat jana ke selatan jadilah Baduy nah lamun urang neuleuh udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya tah ieu Baduy nu teu nurut ya Allah ya Rabb lamun urang jaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjeurkeun agama Allah di Banten teh ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunia kana jabatan teu ngalirik kana naon hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh
disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh, cak bapana tadi da maneh teh ku aing teh dipenjarakeun. Ternyata horeng pinuh ku isyarah, nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah, iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah, masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah didelekeun kanu ieu bah, didelekeun kanu itu. Satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan ceulina bah, celina rorek bah, celina kitu keneh irungna, kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasaan nu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia, decelina dengekeun lain urusan dunia, kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah, nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ceri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia, lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang, masya Allah, wahara hese nurutanana sebab mata geus lain dedelean kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali Mama Sanja ge zohirna mah biasa bae. Beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh, surahna kitu-kitu keneh, tapi kok berbeda dedelean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedelean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan, tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae, lain deui dedelean ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah, mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah, ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah, eta mah awewe ya Allah ya Rabb. Bae pohare. Hese jasa tamang geus ada bandinganna geus hese. Irungna mancung ya Allah ya Rabb. Ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim, pandi-pandi gelang mah daun nangka. Daun matana bentik ya Allah ya Rabb. Istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh. Gadona ge endog sapoto. Pandi Serang mandog hiji ya. Dijualan deh endog lagi. Tah haji ieu ge lenggik sakumaha biola. Masya Allah. Ieu bitis teh bitis. Ngabuah jantung cek urang Bandung mah. Di dieu mah pan buah nangka mah lulu. Boh, harata ieu geulis ya. Nu paling hebat warna kulit disebut berem lain, disebut hidung lain, disebut putih lain. Masya Allah. Mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin, putih kemerah-merahan. Urang mah hese nyaritakeun ada di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe, ningali lalaki umur 20-24 tahun. Beuh nu kasep eta di Madinah. Ulah ka Madinah ningali eta kasep amat barang neuleuh babarang yang yo. Ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah. Di Madinah karasep mah masya Allah Karim. Tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh. Pohara komo Kangjeng Nabi. Nah, ieu awewe Nyi Siti Malikah pohara geulisna. Haju di samping geulis sopan. Ngomongna lemah lembut. Hiji lalaki nu henteu tertarik. Pan ai di Pandeglang mah geulis ge, ka mana dia? Atuh kaget urang.
ndek daek ya henteu ke mana dia bau burak parah tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi boh atuh paeh di dinya nya mah ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan teh mah ja osok meureun jablay hebat taata tah atuh kulantaran geulis target lagi Masya Allah Karim mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak ye teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge lain seueur ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku dah luar biasa geulis da lain lalaga ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mah lah tama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mah deuk ngadakwahan si ieu ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sieu batu muludan teh geus di buludan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 sabaraha tah atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh ya 700.000 jadi sabaraha cepet aing percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teh nyaun ka harga bloon teh budak ya Allah ya Rabb dibeli cek si abid beli nyahueun nyana bahwa eta teh santri nyahueun si Malikah teh bahwa eta teh ustad kok daek meuli oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu iya geus di kolektif we ku nyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatna datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua di hebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung Malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai si Malikah teh si abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training
lain ya nggak deketan ayo dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan gak dia tuh langsung BH-na dibuka insyaallah siabid gewe siabid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cakatena lalaguanna teh kieu meureun batur teh cek Malika Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ayo mah kita kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik tah kos kitu Masya Allah pernah embereuneuh kuyana tah akhirnya guys kepetingkan cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta Malika jadi ceri rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceri belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain. Emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih aja biasa bae cek abid asana henteu kajian kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeus nangtung BH dipake dikeh heula ulah ka dipake cenah nyana teu lah cek yang lain dipake bae cenah terus be baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih Malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeup-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan abid iya tuh nanaonan endeup nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad anu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya anu disalametkan di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba ku kula deuk diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula manggeus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumanya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa nah iyalah akhirnya terus badahana baralik sageusna baralik nah di ijazahan sholawatna burdah ulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna
min tadzakuri jiranin bidhi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami. Bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta nabiyuna al-amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu man wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ngan syaratna hiji boga wudu, dua hadiah heula ka Imam Busiri, tilu hadiah heula ka Al-Mujiz nu ngaijazahkeunana, tilu macana make bahar basit, opat tambahan make maulaya, nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geurage. Urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim, mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh. Ja urang mah atuh pohara jasa, motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu, mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang, sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Ndek kumaha tuh perjuangan orang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh, melalui naon jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang ai perjuanganna mah da eueuh gulak-gilak urang teh atuh. Kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeuli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan. Eta mah di Tangerang. Di dieu mah henteu di dieu mah. Henteu teu beda. Tuh deuk kumaha Kangjeng Nabi deuk di mana? Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi, hese. Hese teh kumaha? Hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat. Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain. Dibuktikeun ku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said. Tenang di dapurnya na Saidna keur hese ngeunaheun jasa jadi sahabat teh nungguan perang. Kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg. Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge. Ieu teh peperangan kajen kukumaha ge. Dihudangkeun perang Uhud. Ka kasalakina aya naon? Rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna. Kurinjal bae hudang kunaon lain aing cek cenah nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeran make baju kere berangkat naik kana kuda set tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat ka doakeun ya berangkat set lapor ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang dah perang Uhud gugurnya na di benan laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana pejakeun ka pamajikanana gugur kitu di benan laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng
geus ti heula ka sorga kula pasti kaajak ya kan gas gara balik deh ka ditu ieu besi ti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amar mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di medan laga syahid amma mah ieu mah bungah jasa emak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap deh masyaallah ieu anak emak caknya doakan mah berangkat jana masyaallah mana seserian we masyaallah cak lain anak aing ngaran Amar percis bapana amat percis aat ngalah ka Arif ieu mah bau perkaduanana bau hebat tamat ieu mah geus nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di medan laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nyana kieu be kapanggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang mak lamun kula ka ditu kumaha emang sia aya perang beh atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga je ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang maneh mah budak ajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke medan laga wah luar biasa kancolahna di medan laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu tukang joget Saat gugur di medan laga bejakeun deui ke mana Nusaibah Saat gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus PAKB caknya di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan iya bakal pembajikan saya bener ndek ka mana milu perang kula awewe teh kudu bilang ka medan laga ka ditu cicing we di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen gugu mage izin bae ti Tuhan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kancolahna di medan laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong ieu na potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teu termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajeun kabeh hatta akuna habba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malihi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara kitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja
ulah kitu cenah kiai nya anak maca salat tuh masalah ngan besi orang datang kadinya mau niup priwit bae kitu. Nah atuh loba polisi ge nu hebat hayu nu hebat tuh masalah tah ieu lah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina, leuwih dipake ka cinta batan hartana, leuwih dipake ka cinta batan ahlina, leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna. Ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang. Itu Sidina Umar ja, Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng. Sehingga ngobrol ya orang Arab nurana jauh Baduy. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga, Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careri. Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seserian. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almarhum ma'aman ahaba. Seri kabeh. Balik ka ibahna masing-masing. Nu urang Arab Baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah. Tapi orang indah aja jeung Kangjeng mah kaya bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sina Abu Bakar. Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui. Kula ge sarua ceuk si Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi. Heuh bebejalah ka Kangjeng Nabi. Sagasa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab teh cek urang Arab abdi mah ieu caritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almarhum aman ahaba jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula kula mah ayu sajen mah bus mah ka katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula lah cek Kangjeng Nabi kos kitu mah neraka cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokoknya diwakafkeun jang tuan tah lamun kitu sorga mun kitu sorga nah kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana aja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera wasiqal ladzina taqaw ila jannati subara hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah teagan bandera Golkar di akhirat mah aya ge bandera Siddiq bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin-pemimpin nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieu mah terus bae pokoknya harga salah dengan kebenaran dinya hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sor pannyana cinta ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya ka dieu tetep ke milunya di tukangnya gitu sugan teragak bae maneh mah tabah itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'aman ahabba. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamuliaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut make penahna tatangkalan moal anggeus jaritakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi tembongkeun cinta urang melalui sedekah. Panjang mun aya cerita tentang sedekahna sholawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun sholawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku sholawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca sholawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca sholawat. Aya hiji sholawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikan ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi Kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya makasih Beb berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teh kira-kira Habib Lutfi dek ngaberkatan kula lain sia cuma asa kasia bae kan Habib Lutfi ngaberkatan naon atuh kesusu eta mah berangkat meuli di Jeparan bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mere kadu naon maknana ai sia teh mah teu ngarti mana atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula mamikiran aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir uraian Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaanlah kukula uraian Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana barang kagowar aya horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tambah dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deukeut jeung pemerintah di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ieulah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon dia teh cucuk ya Karim orenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu mah ieu setengah teu karasa ieu
kadu nambohi para Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantap kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantap kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa ratna tetapi kadeleuna kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ka Mekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi sajambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif teh ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan ilmuna ai si eta mangorake dah di orag teh tuh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu ja geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku mah tanggap maung we da ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot ben sabenerna kita tadi guys gular-giler urang mamikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya nama lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ke dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten nu mantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran 3 urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia nah carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu engang kadu banen kadu ambalayah tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di dan Serang Belanda eta teh Serang teh cukuran Garut Serang cakurang dia mah sawah mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang gak jadi Kabupaten Pandeglang jeung lobana kadu eta teh ngabogaan sejarah termasuk kaduna ge ngabogaan sejarah anu luar biasa henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh horenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk kunaon teh apel kunaon teh manggis tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari ya kitu-kitu bae sugan ngarti cucu kadu atuh henteu
sugan ngarti naon eta kadu henteu nya mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh dek dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge dek dibawa kan leg-leg ku sia kabeh aku teu garti-garti dah ya Allah ya Rabbi aing boga babaturun ku kieu teh hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ieu teh haul Haji Arif tah itu tadi teh perjuangan datang ke gugur di medan laga urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan kukula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah nyana mah nyaho dengan sakitu kula leuwih aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian ilmu perkaduan aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho lain jelema biasa aja ari ngan kulantaran jamna geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting dah ngan ku ari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapak-bapak urang bapak kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantara nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun aat sekeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah bibarakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin urang maca ya rabbi bil abeh kadege ku Kangjeng Nabi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qulila minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huna maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma si'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsara tayfu man wa farraqani wal hubbu ya'taridu lazati bil alami ya rabbi
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير من يمم العفو نساته سعيا وفوق متون أن يكير رسمي يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من هو الآية الكبرى لمعتبرين يا من هو النعمة العظمى لمغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.